gelis kapanjang. Asal lurus tinggal nilai uang. Atur nuhun ketua umum si Sadar bersama Bapak Usman. Alhamdulillah makanan biasanya sih. Nuhun biasa rawuh Pak Reza. Bersama Ikang Rama pengantin pembelit di Pasir Gede kali ibu. Oke, pengantin pembelit Anudin Nek Elis. Iya, Bibiani sarjana komputer. Duh, kata Wilis. Ibu, tuh. Ketua umum IPSI Kabupaten Sumedang bersama Bapak Usman. Atur nuhun. Awas. Ibu desa di Pasir Gede. Mana eyang adur di Pasir Gede bibi awak nama aduh atur nuhun. Aduh nuhun kasih tangan. Atur nuhun ahli waris. Keluarga besar siswa-siswi Paguron Pencaksilat Putra Sunda cabang Cimacan. Dulu gua Gubernur bersama Bapak Amir Kusnadi terapi Bapak Kota. Hamayun ahli waris nuhun. Awas. Ini alhamdulillah sejak tahun pengiran asiran hatur nuhun. Keluarga besar bersama Bapak Jan Sofian di Pasir Gede. Mana Eyang Elis, Bibi Elis, Abang Elis, Ayah mundur, Kang Jajang mana? Oke, ampun non, mudah-mudahan pengirangan rasa hormat bersama Bapak Guru Hormat, Bangsa Bapak Sutarlin, Manawi. Atur nuhun Ibu. Kita orang siswa, orang tua siswa-siswi anu maguron di Pencaksilat Putra Sunda cabang Cimacan. Awas, hati-hati. Putra Pagelaran. Awas, Alhamdulillah ada kamari kabinet kita siswa-siswi Paguron Pencaksilat Putra Sunda. Anu di Juluguan bukan Jenny, anu di bukan sana ketua umum IPSI Kabupaten Sumedang bersama Bapak Usman. Atur nuhun. ASEAN Production Bapak Ibu lahiran acara resepsi pernikahan sampingan upacara adat Sunda dalam bakti Paguron Pencaksilat Putra Sunda melangkungan YouTuber di Abah Tata Channel. Awas. Hati-hati.
Atur nuhun keluar besar para tamu di pasir gede. Bunda yang Jembar bersama Bapakku Sofian kali Rumai Jembar bersama Ibu Dewi Nurhasana. Hiji kayak kecap anu paling endah biasa duitkeun deget ya atur nuhun. Wah ambu ieu kumaha nu hiji ambu aki ieu kumaha teh mici urang aki kudu kumaha atuh da aki mah teu bisa juga jampe kali ieu kumaha atuh nah ingin tenangan dosan bapakku hormat gitu kersana bapak Sutari panahu meureun hayang tepang meureun gitu namun apunten pangersa simkuring kumawanku nuhun kersana bapakku hormat kersana bapak Sutari alhamdulillah dicacap bilamok nuhun amu bapakku hormat nabaik nuhun amu irek dikumahakeun atuh Gusti teuing ibu keke sakedap sugan aya jambe anu mustajab Pak Koprang upang japekeun atuh ieu paneuh ieu teh curang manya kudu kieu wae mah punten pangersa simkuring percaya ai pangersa mana Bapak Amir Kusnadi mergok tapak genteng saleh pinuh ku ilmu jeung loba pangamisan cagor bagor tuh yang ngos cagor itu mamana Nurdin itu bara bagor eing asa itu gora itu asa cagor bagor udang aki udang bersina eling murah atau aki gara murah buruk asa harus pulpan bercagur yo itu loba ya gus aki itu waktu penyuhan teh tulis bercagur aki ini nih tepan boga aki ai Pak Haji Dewan aya kitu tengok kawanan wae mani macam mah ningali bah ini yang panjang tepung ieu mudah-mudahan we aya geus dilongok ku Pak Haji Dewan mah cagur sabihari deui ini itu boleh kapayun terus ada Pak Haji Dewan aduh kuah mah enak Pak Haji Dewan Ali nuhun cagur gelis tuh cagur bangun esa bangunin saja amu aduh nuhun tuh dilongok ku Pak Dewan mah cagur ngeus digotong heula amu lainnya nyawa duit aku suka naroh kana duit we ieu mah ieu budak pernah don sok bawa gitu ka kandang hayam kandang hayam ku ka imah sok nuhun alhamdulillah nuhun jeung berat ngagawekeun we sia mah Elsa kain teh Habrang heula ibu Paguron Pencaksilat Putra Sunda cabang hiji Sumedang gawe barang dan Paguron Pencaksilat Putra Sunda cabang 2 Cimacan anu di duluguan bongkar sana Bapak Amir Kusnadi adalah di Pak Kopra Pangersa Wa sejak undur pamit
terutama kamu kersana Bapak Kopra sekali kersana Bapak Ijab sekali hapunten wah negasi hapun oh pilih mina pidangan wah kira bisa kau gondos tapi tina ngutamikeun tina jukuman nanging pangdoa kamu ingkang Pak Putra putri pangresa mugi-mugi di rumah tangga na aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala aya ridho Allah Subhanahu wa taala terlepas hidup di ibu rahmat hidup buaan beras gerang lengkah jeung gerang rumahku lengkah hidup salawas pisanan ku pangdoa mudah-mudahan naon duki diharapkeun jatna kudu sing terima kanan amin ya Allah ya rabbal alamin neda pamit wa sapara kanca hatur nuhun billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bapak Amir Kusnadi kali Ibu Ananda Elis Ira Fitriani Esko Ananda Ludin Saifullah Pangersa Bapak Cep Sofian kali Ibu Dewi Nurhasana Diandron Kang ada di tim Pagulang Pencaksilat Putra Sunda